Sampurasun. Wilujeng enjing sadayana patepang deui sareng ibu dinu taun ajaran anu anyar. Ayeuna urang bade diajar basa Sunda ngeunaan hirup rukun. Cing, saur hideuk, naon ari hirup rukun teh? Pinter, hirup rukun nyaeta hirup akur jeung sasama urang. Urang kudu hirup rukun jeung dulur atawa jeung tatangga. Sanajan beda agama, kudu silih hormat jeung silih hargaan. Mun aya nu keur ibadah, teu meunang diganggu. Urang kudu bisa ngajaga katentreman lingkungan. Sanajan beda-beda suku, basa jeung agama, urang kudu tetep ngahiji. Tah, ayeuna mah hayu urang diajar ngalantunkeun pupuh anu judulna nyaeta hirup rukun. Kieu nya. Utamana urang kudu rea batur, keur silih tulungan, silih titipkeun nya diri. Budi akal lantaran ti pada jalma, jeung sasama urang kudu hirup rukun. Silih pikaheman, silih asuh, silih asih. Najan beda jeung batur silih hormatan. Tah, mung sakitu kawihna, gampil kan? Diapalkeun nya, wilujeng diajar. Hatur nuhun, Gusti Yesus ngaberkahan.